Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mukilahi sholatan daimatan bidawami mukilahi. Coba sadayana Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Sadaya jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ketika umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendatangi majlis, ketika umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbondong-bondong ngabring alit-alitan nyumpingan majlis anu diaoskeun Al-Qur'an, majlis anu diaoskeun sholawat, majlis anu diaoskeun anu didugikeun keagungan Allah, keagungan jalmi-jalmi anu cinta ka Allah, yakni keagungan junjunan Kangjeng Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan memberikan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yang pertama, Allah akan buka mata hatinya. Dibuka naon je? Mata hati. Sir hari mata hati itu naon cenah? Mata hati dibuka oleh Allah. Ketika kita membaca sholawat di majlis tersebut, bukan hanya diampuni dosa oleh Allah, tetapi sir mata hati asrarna dibuka ku Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jangan berpikiran pondok kepada para wali-wali Allah, jangan bersuudzon jelek sangka kepada wali-wali Allah, kepada ulama-ulama Allah yang telah dibuka mata hatinya sehingga ia tahu apa yang akan terjadi nanti. Bakal uninga karena naon rupi anu bakal kejadian. Apalagi kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi menyampaikan kejadian seperti ini. Apalagi yang disampaikan oleh Nabi yang disebut dengan hadis, ini mustahil bohongnya, mustahil tidak terjadi, karena Nabi yang menjadi sebab dibukanya mata hati umat, anu ngajadikeun sebab dibukanya mata hati para ulama,
Nabi anu ngajadikeun sebab dibuka mata hatina para wali, bahkan Nabi nu ngajadikeun sabab dibuka mata hatinya para nabi sinareng para rasul, sehingga naon rupi anu didugikeun ku Kangjeng Nabi eta bakal terjadi. Seperti naon dauhan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan, akan datang kepada umatku suatu zaman mereka mencintai 5 perkara lalu melupakan 5 perkara. Apa yang pertama? Yuhibuna dunya wa yansawnal akhirah. Dia mencintai dunia lalu lupa terhadap akhirat. Ngagaduhan bojo kade lamun ayeuna ngaji ulah sok bari nyoho bujal kade tuh mana kade mana tuh ini kata Nabi akan datang suatu zaman kepada umatku manusia cinta terhadap dunia, ia lupa akan kehidupan akhirat. Mempunyai istri hanya dihiasi dohiriyahnya saja, tetapi ruhaninya itu tidak dididik. Mempunyai istri hanya dibawa ke Indomaret, Alfamaret, pasar saja, tetapi ke pengajian tidak. Bae da pamajikan urang mah geus sidang sorangan alus mangan didinya teu mikir. Ini subhanallah. Mempunyai anak hanya dipikirkan urusan dunia saja, sampai dimasukkan ke sekolah-sekolah tanpa memahami dan disadari apakah anak tersebut bisa apa tidak membaca Al-Quran. Ini mencintai dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, budak ngora, nini, tomo, tuh, tukang ulin, nu corona, te corona, semua akan mati menuju ilahi. Tak ada yang abadi, dunia yang dicari. Mempunyai istri yang dipikirkan teh urusan wedakna wungkul. Aja aya di dia ibu-ibu anu mikiran teh jang wedakeun begitu tah. Aya nepikeun ka mamana teh teu leupas ku enteung. Masya Allah, rek ngaji ngenteung heula gek teh diuk dibukakeun ceplak langsung ngarapihkeun heula wedah. Datang ka onangan da geus teu era, buka we kieu we da geus teu era. Aya nu kitu? Teu nanaonan. Itu ahli namanya. Coba yang sifatnya dunia ini menjadi beban, yang sifatnya dunia ini menjadi tekanan, yang sifatnya dunia ini menjadi tuntutan. Akan tetapi bab wudu mah teu diperhatikeun. Bab wudu mah teu dadi wedak mah masya Allah
teu saeutik mangga lenyepan ku urang sadayana, Bandungan ku neng-neng sadayana, bojo urang rek diwedak kakuat dibeungkeut heula tah bubuk teh. Kakuat tah ayeuna si beungeut heula tah rek naon tah? Rek diwedak kakuat kacuci muka heula, bahkan naon Masya Allah aja paragi nyuci muka ge lain harga puluhan ribu ratusan ribu ngabelaan tuh nganyung cenah. Masya Allah digawe ngarame teh melaan jang meuli budak padahal itu pan ngaramet mah aja ya tutung cenah geneuk punten nu geneuk nalika rek diwedak Masya Allah eta ibu-ibu nepikeun ka husu nepikeun ka nyuci muka heula padahal rek menghadap ayeuna jelema-jelema nu loba dosa akan tetapi rek menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah, rek ingit ka pangajian, rek ingit ka masjid da teu dipalire naha wudu heula atanapi henteu aja. Bahkan nalika diwedak menikeun ka erep atanapi menikeun ka imut ulah nepikeun ka ayeuna nu belah dieu kanal nu belah dieu ipis pan sok aya nu diwedak teh tutal totol ari aja atuh kaos sapur aya katingali da atuh nu tutal totol mah punten tutal totol ini Masya Allah yuhibuna dunia, cinta terhadap dunia rek init-initan mah Masya Allah minyak sengit nah rek menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tomboroning menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah, menghadap nu jadi salaki padahal eta ngahareup nu jadi salaki urusan dunia urusan akhirat, urusan dunia urusan akhirat ya ganjaran akhirat je akhirat dilipan ayeuna aja ya di dunia jang salaki nepi ke akhirat, diwedah jang salaki nepi ke akhirat, make minyak sengit jang salaki nepi ke akhirat, mandi jang salaki nepi ke akhirat, dibuka baju jaya jang salaki nepi ke akhirat. Osok Tara mak ngeureuh keneh mani sate ieu mah kaman gawe pikiran teh nya aing mah teu gaduh aya bujang iduan ieu oh itu itu sok sok mana itu tawena tuh aja awas ad-dunya mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa dunia itu adalah perhiasan yang menipu, perhiasan yang menipu. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Hei Kasep, hei Neng, si AA ayeuna ganteng deh 20 tahun anu bakal datang mah robah dah. Bojo ayeuna gelis teh boga budak 2 jadi nini tah. Mata'ul ghurur. Silahkan kita mencari dunia, tong kagokang neangan dunia itu, akan tetapi dunia tersebut kita genggam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja make baju nu alus jang ngaji, meuli mukena nu mahal jang ibadah, sajadah nu alus jang ibadah. Ari ieu mah motor alus, mobil alus, sajadah geus lepet. Aya nu kitu aya? Aya nu kitu aya? Masya Allah, HP mah Oppo Reno Note, terus naon nih iPhone. Oh, nepikeun ka indit ka Tanjung Sari neangan cicilan HP
subhanallah neangan cicilan HP nebikeun ka aralus HP teh. Nah ari eta Al-Qur'an teu boga hiji-hiji acan kan sakalian ayeuna aya nu ngagerebeg teh ceu nginyeum heula ka masjid Quran teh aya nu kasurupan teh Masya Allah dibacakeun ayat kursi teh ngadon nurutan si orang dibabet ku kursi mah cicing dah itu mun teu bisa ku ayat kursi babet ku naon insyaallah baru tah yuhibuna dunya wa yansaunal akhirah. Manusia cinta terhadap dunia akan tetapi dia lupa akan kehidupan akhirat, padahal kata Allah walal akhiratu khairu laka minal ula. Walal akhiratu yakin hari urusan akhirat eta khairun leuwih halus minal ula tibatan urusan dun. Ya ece punten ece alus ka pasar alus ka masjid alus nyanyi alus maca sholawat alus nonton TV alus maca Al-Quran osok nonton TV osok maca Quran halus daripada terbuka TV itu hiburan berennya ya Allah coba cek ayeuna mending ngawurukan budak mending kene nonton si Andin ayo jawab nonton si tuh mata ulu gurur cek rek teresepen kumaha atuh tang pamajikan urang ningali si Aldebaran ganteng ari ningali salakina Gusti nu agung mata tong dipangbelikeun TV nu alus-alus teuing lah soal sudah sallallahu salamun alaik ya rafi'a syadi wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syadi wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syadi wad daraji حتى زيرة العالمين يا مهيل الجود ويا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج حتى زيرة العالمين يا مهيل الجود Jalmi teh cinta karena naon cenah dunia dua lupa nu kadua yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Manusia cinta kana harta tapi hilap kana hisabah sehingga teu apal barang haram teu apal barang halal nu penting mah sebeh duit we teu se pokoknya malah sebarang itulah tuh ini manusia umat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mencintai harta, lupa tentang hisaban nanti di yaumul kiamah. Padahal apapun yang kita lakukan, tekad ucap laku lampah bakal dihisab, bakal dihisab ku Allah. Kulantaran ayeuna poho kana hisaban
kulantaran ayeuna hilap karena perhitungan sehingga naon rupi halangan rintangan bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Baik aing malah ku jalan kieu oge, baik urang mah ku jualan barang haram ge nu penting mah duit, baiklah urang mah nu penting mah duit, baiklah nu penting mah duit, baik kitu kieu ge nu penting mah duit, baik nipu ka batur ge nu penting mah duit, baik ayeuna batur rugi ge nu penting mah duit, baik batur kasiksa ge nu penting mah duit. Ingat, nanti di yaumul kiamah ada yang namanya perhitungan. Bang Emok kuningan rentenir nu ditiangan kumanehna naon? Duit ce. Duit nepikeun ka aya jelema nginjem 500.000 nah jadi 5 juta aja. Bahkan nu nginjem ayeuna 1 juta nah jadi 40 juta. Terus bunga berbunga. Ini Masya Allah, ia cari harta di pilarian artos aja. Awas urang mah ulah kabawa kusakabakaba nepikeun ka ayeuna aja ya. Orang kampung hebat teh lamun aya di kampung. Urang kampung hebat teh lamun aya di kampung. Singa ataupun macan ataupun harimau disebut raja hutan teh lamun aya di mana? Lamun aya di kota mah jadi sirkus. Laras enggak? Laras enggak? So. Singa Depok. bener sih mah kan motekan sih mah kan cerdas we atuh da ngaji geus nepikeun ka ayeuna atuh dimulai abdi pokona meleutik kene nepikeun ka ayeuna si mah teh matak teu cerdas kumaha isuk mah muka pasantren teh si mah teh tuh aja pesantren Darul Ayam. Tuh ini Masya Allah, yang namanya harimau yang namanya harimau neng itu raja hutan teh lamun aya di leuweung da aya di kota mah jadi naon? Sirkus singa jadi singa Depok. Jadi singa Depok. Kumaha singa Depok ditumpakan lagi kusaha? Dak leutik. Ngan teu bisa naon kieu we teh jatreug. Kuruluna gituan. Coba singa padahal eta singa teh bahasa kirata singarti singa jadi singa bukti. Singa teh bahasa kira singa jadi singa bukti. Engkena jadi maung. Naon ari maung? Manusa unggulan. Maung teh manusa unggul. Maung teh manusia unggul teh anu naon anu cicing istiqomah. Ini Masya Allah manusia ayeuna lalumpatan neje ka kota tanah di kampung di Jarwalan neangan duit ece bahkan ngudag gaji ari daging ditinggalkeun ieu geus jadi paribasa neangan gak daging ditinggalkeun. Naon daging teh? Tuh tanah di perkampungan, tanah teu dipolah di kitu di kieu. Padahal ece lamun dipelakan sampeun mah teu bisa dijual dahar ku sorangan da seubeuh atuh. Nya. Urang teh paneangan duit teh jang naon? Jang dahar pangloba kadaharan di kampung mah. Cau tinggal naon? Nuar. Sampe tinggal ngarabut, bubuahan tinggal metik, tinggal ngalak, nubatur menta. Anu lah janji cokot wae sing ingat kan ayah hisab
Hisaban. Hitunglah diri kalian sebelum dihitung. Hasibu qoblaan Tuhan sabu. Ini Masya Allah, tabarakallah, bahwa datang suatu zaman kata Nabi yang mana jelema deh naon cinta kana harta poho kana hisaban. Nu ngaran-ngaran ayeuna penipuan, penipuan sistem online, pembajakan Facebook ataupun nomor WA dipakai mintaan duit. Ini Masya Allah, tidak tahu bahwa nanti ada yang dinamakan hisab. Hiji cinta karena dunia, poho karena dua cinta karena harta, terus lupa karena nuka sabarji ayeuna yuhibbunal makhluk wa yansaunal khaliq. Cinta terhadap manusia tetapi lupa terhadap siapa yang menciptakan manusia. Cinta ka pamajikan tapi kanu nyieun pamajikan mah teu cinta. Cinta ka anak nepikeun ka ada anak di pakaian dipuji di si geulis si kasep si unyu-unyu si mancung padahal depek nya ku kolot mah nepikeun ka dipuji tetapi kanu nyiptakeun eta budak teu dipuji sugan alhamdulillah dan teu ari pamajikanana mah si mama si cantik, si bapak si bager, sugan ka Allah bismillahirrahmanirrahim. Sugan ya Rahman ya Rahim hedat anu maha welas asih. Bagerna pamajikan teh eta teh bagerna dibagerkeun ku saha? Nah ari ka Gusti Allah na hilap. Ari ka Allah na hilap. Cinta teh ka makhlukna we, cinta teh ka 7 lapis langit jeung bumi, ka gunungna urang resep, kanu nyiptakeun gunung urang teu resep. Kana duitna resep, kana pagaweanana resep. Sagala rupa ku urang dipika resep tapi Allah ku urang dihilapkeun. Nya kitu aja. Leres gitu. Yuhibbunal makhluk wa yansaunal khaliq. Cinta terhadap ciptaannya tetapi lupa terhadap yang mencipta. Saha nu ngadamel teh Allah. Cik ari nu ngadamel ayeuna caroge saha itu? Neng Ira nepikeun ka Atep teh bagaikan sahrukan ketika Atep berjalan. Kalau dari belakang bagaikan Amir Khan, kalau bertutur kata lucu bagaikan Sinchan. Masya Allah, eta Atep wah dipuji, Masya Allah, eta Atep dasugan tah. Alhamdulillah Atep teh alhamdulillah da muji ka Allah nama dan teu ta eta teh poho ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gaduh bojo teh solehah. Alhamdulillah gaduh bojo teh gelis. Alhamdulillah gaduh caroge teh baik hati tidak sombong. Alhamdulillah samene muji ka makhlukna puji heula anu nyiptakeun nana nepikeun ka para wali mah nya nu ditempo teh lain ciptaanana tapi nu nyiptakeun nana nepikeun ka ayeuna ningali manuk Allah, ningali ayeuna gunung Allah, ningali ayeuna jelema ngariung teh Allah. Naon sababna? Moal aya manuk hiber, moal aya jelema ngariung, lamun teu diriungkeun dikumpulkeun ku Gusti Rabbi pangeran abdi khalaqa ngadama Rabbi Toha kakangjeng Nabi minurin tina cahaya fihi
eta tetep dina nur ihtiramun ari kamuliaan. Naon kamuliaan tidinya? Kamuliaanana bahwa setiap yang ada ini tercipta daripada nurnya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta laulaka lama khalaqtul aflak. Moal nyiptakeun Allah lamun teu nyiptakeun nurna Kangjeng Nabi besar Muhammad. Tah urang resep ka makhlukna tapi daripada sumber makhluk urang hilaf gitu Bu. Saat ya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi yang menjadi sumber segala. Makanya di dalam sholawat Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala umami ya Rabbi bil Mustafa sadayana jemaah sidana Muhammadun syukruhu fardun ala umami maula Muhammadun utawi Kangjeng Nabi Muhammad eta zikruhu ari emutna ari nyarioskeun Kangjeng Nabi Muhammad ari maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad ari ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rohon eta jadi katenangan li angfusina pikeun diri urang sadayana cek matak tenang maca sholawat matak tenang ngaos berjanji matak tenang cinta ka Kangjeng Nabi boga duit tenang teu boga duit oge berarti can bener cintana lamun teu boga duit masih kene bingung mah rohun lianghu menjadi ketenangan cek bikin batin ya Allah boga dosa gitu maca sholawat di yaumul kiamah di syafaatan kujung-ujung Muhammadun zikruhu ruhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala umami Muhammadun ari Kangjeng Nabi Muhammad eta syukruhu syukuranana ku diutusna Kangjeng Nabi Muhammad eta fardun pardu wajib ala umami ka pirang-pirang umat. Coba ayeuna nepikeun ka Allah miwara ngaos sholawat
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yusalluna 'alan nabi. Innallaha sanyana Allah wa malaikatahu jeung malaikat eta yusalluna maraca sholawat 'alan nabi ka kanjeun. Ya ayyuhalladzina hei jalma-jalma amanu anu ariman sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah dan membaca salam kepada junjunan kanjeng Nabi besar Muhammad nepikeun ka diparentah ku Allah. Nah, sangkan urang dihampura dosa, sangkan rumah tangga urang mulus rahayu berkah salamet, sangkan usaha urang maju, nepikeun kalamun ayeuna tukang dagang hayang maju dagangna teu maca sholawat bohong ceuk. Tukang dagang hoyong mah maju tinggal dorong atuh cenah lain. Hoyong maju dagang diulah tinggal hutang tapi teu maca sholawat ka Kangjeng Nabi bohong. Lamun hayang maju minimal 1000 kali jetah dijongkok teh maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Lamun miskin bebeja ka abdi cek. Lamun teu maju bebeja ka abdi. Sabar aja maca sholawat teh. 1000. Di mana macana teh? Sapoe sapeuting ulah kurang ti 1000. Nu ponok komo nu panjang ceuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Komo rada panjang Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Komo panjangan mah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mun teu maju ngadon bangkrut datang ka abdi cek. Baik teu kudu datang ke kita ngadon riba. Halo. Nepikeun ka abdi dugikeun ka kieu. Ketika abdi bade mukim di Bantar Gedang Tasik ceuk. Abdi emang mas santren lami di eta pesantren di Kirang Langkung 11 tahunan di hiji pesantren teh. Di pesantren eta abdi bade mukim. Itunya kepangsa guru teh di ijajahan. Pak bismillah, ya bismillah gitunya. Saumaan bari saum gitu, keras Fatihah, sesuratan ge ceuk. Terakhir abdi teh Kang pas berbeda salaman ka dieu jang cenah. Mohon Kang kumaha? Kang jang cenah. Jadi ajengan mah kudu loba duit cenah ka abdi teh. Maksana akang abdi kedah usaha lain teu kudu usaha. Ngan duit mah kudu loba. Oke. Du bicarana akang kumaha manawi abdi heuh mah tak dipanggil kieu teh mere nyaho. Kumaha akang urang teh kudu boga tangkal duit tah. Dumawi maksudna arto 10.000 di kuburan, di kubur-kubur gitu maksudna teh akan dipelakan lain maneh teh. Kudu nyieun sajaratun dukun, tangkal duit. Ternyata tangkal duit teh teh sugan teh melakeun duit gitu tanya 10.000 kemangan jadi 20 gitu. Sugan teh gitu abdi mah. Ternyata teu meunang kurang maca sholawat 1000 kali sapoe sapeuting eta aja. Da aduh ceuk nyaan ceuk asli duit teh ngetrokan ceuk ka imah teh. Aslina teh ceuk. Teu kaopreup kan ngetrokan duit teh aman. Gitu. Ngetrokan duit teh. Trok aslina. Aja gitu. Ngetrokan. Tuh. Jadi lamun ayeuna tukang dagang tara maca sholawat, aja bohong hayang beunghar teh. Itu. Bohong hayang maju teh. Kudu rajin maca sholawat.
saur paharsa guru abdi jang teu kenging liren maca sholawat 1000 uihan 1000 uihan. Ayeuna neng hoyong ngagaduhan pasangan itunya nu meujeuhna nu jejeg gitu tah nya heueuh anu logor mah teu jejeg ge kumaha tuh orang boleh dijadikan imam dijadikan makmum ge ngadon laulu pate kabur. Maca sholawat ka Kangjeng Nabi tong kira 1000 wihan nu pondok we sholawat Nabi Adam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad lamun nu panjang langkung sae itu bari leumpang teu naon sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ada urang mah tukang macul sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Urang cenah urang mah tukang nyemprot srot sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Teu naon urang mah tukang ieu cenah nakolan kendang komo eta sallallahu ala Muhammad. Itu tukang ngisikan komo sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bahkan ieu masya Allah bisi nupang halus-halusna tukang tani jeung tukang ingon pribados teu ijazah sholawat ti pangresa pun bapak teh 14 tahun mas santren nanti di Bustanul Wildan itu di pangresa apa uki pangresa apa uki teras ka Mama Sujai lamina di apa uki hampir 14 tahun naon di ditu teh ngarice jeung ka sawah di ijajahan ku pangarsa apa kumaha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad madamatil hayat hadhihi syajarah. Niat abdi maca sholawat ka Kangjeng Nabi salila tangkal ieu jadi tiap melatih kitu tiap melatih ki insyaallah barokah papelakan urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiji naon hiji cinta karena dunia poho ka akhirat, 2 cinta karena harta poho karena hisaban, 3 tah nu 2 deui mah ayeuna urang terangkeun di mana di Cikandang jamaah ge terus ngarantosan sapoe di Cikandangnya begitu urang tutup kawasan marhaba. Mudah-mudahan ieu panganten baru teh Ira sinarang ayeuna AAE sing sakinah mawadah sinareng warahmah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa barik alaihi